kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah SMP negeri di Mampang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di hiji sakola aya murid anu aktif di media sosial. Unggal poe anjeunna sok ngupload kagiatan sapopoena tanpa mikirkeun resiko anu bakal kajadian. Ngaran eta murid nyaeta Alendra, biasa disebut Nendra. Anjeunna hirup di lingkungan anu ngadukung utamana di bidang media sosial, khususna informatika. Nendra pikir zaman SMA-na bakal mulus sakumaha anu diharepkeunana. Tapi, teu lila anjeunna mimiti ngerasa depresi lantaran lingkungan sakolana anu sok nuduh anjeunna, seolah-olah anjeunna sok salah di payunan babaturanana. Nendra tuh sadar. Orang aya di mana ya? Ayeuna di rumah sakit. Nah, ini ke orang. Tadi balik sekolah langsung aja di rumah sakit. Iya bapak di telepon ke pihak sekolah ya kejadian apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, abdi ti pihak sekolah bari naroskeun upami aya kasus bullying anu nimpa putra bapak nyaeta Nendra. Loh, anak abdi salah naon? Oh, atur nuhun atas informasinya Bu. Sebenarnya ya kejadian naon sekolah? Tekunan naon, Pak? Tekunan naon. Banget, sumpah ieu budak kelas mana lain sih? Cenah mah eta manehna pindah ti Bandung lain sih? Budak eta mah ih sebelen banget. Ih budak anyar pos kitunya. Temo. Ayo gosip. Gosip naon? Aya budak anyar di kelas sabeula anjir. Ih, kasar teu meni goreng. Omos ya budak nanti meni. Gitu anjing sorangan mainan goyang-goyang kayak gitu. Di bodan. Di kelas sabeula cicingna. Nyawa mainnya anyar nang asuh. Mana goreng, mana pomo, mana gay deh. Awalnya dia orang ngira kasarnya, pas itu kok kan apa pas gitu. Udah iya. Orang ini pas gitu ya. Oh, jangan. Aing karengnya mau kelas ya di dia. Siapa udah banyak. Kuning anak sih ya. Curuku. Siapa kan? Karang seupan. Iya deh, terus gue coba di bawah. Jangan di Google. Ada kan kita.
main. Nah itu tuh yang bilang hadiah. Kenal aneh. Gimana nyurutin sih ya budak kelas 11. Karena budak anyar teh ya. Apa deh? Mana tunjukin tinggali. Umum banget anjir. Oh tuh sih. Peraturan mananya? Sebenarnya mau peraturan mana ya? Mainannya astagfirullah. Allah mah terus nu ka jelema nu baru. Assalamualaikum barudak. Iya rame-rame pisan, ada keributan di kelas. Kayak naon dulu mungkin ibu salah dangu. Sudah ibu salah dangu. Tapi ada suara jelas pisan di grup kelas. Mungkin arwah dulu kadang lamun tak aya aku ibu rek nanya ka Kenji. Mohon Bu. Kata ganti anjing, kudu jujur, ulah sieun kita ngelaporkeun lamun aya masalah dina kelas. Mohon Bu abdi tos jujur di kelas kita aya kaributan anak. Udah. Mana nenda ieu masalahna encan anggeus. Urang masih encan puas tungguan minggu depan. Nyangges, isukan buktikan lamun wani mah. Naon sih menurut gue? Nah, Denny, kamu lamun si Nendra baliknya orang gebukan. iya. Kurang bukan we, konyol. Gas. Keren gua bukan. Si budak anyar, si culun, si boti. Culun. Gue malah nggak ributin sih. Kamu mungkin aja. Gimana kenalan? Jujur ke orang, kami kenalan. Orang kemarin ya, minum. Nendra, kenal nggak? Maaf, ada di pihak sekolah sebelumnya minta maaf ke bapak terutama anaknya Nendra. Yang tenang Bu, abdi cuma rewas. Anak abdi ngalamin kejadian seperti di sekolah. Jadi abdi anak abdi di dia. Belum Pak, Abdi benar-benar minta maaf atas kejadian eta. Abdi bagi menindaklanjuti pelaku sareng manggil maranehna ka dieu. Abdi nggak minta tanggi saat kemarin. Mohon sakedapna Pak. Ayeuna maraneh tugas. Ya, Bu. Oh jadi iya lu tukang ngabuli anak abdi. Gara-gara mana anak abdi jadi trauma jangan suruh rumah sakit. Nyapa abdi minta maaf sareng rencang-rencang. Akhirnya mana kudu minta maaf langsung kasih Nendra. Nya Pak, Abdi sareng rencana minta maaf sugan teh masalahna mau nepi ka gede. Kuburannya Pak. Pak, ayeuna Nendra aya di mana? Kayak di rumah sakit. Tah ieu budak mah. Naon? Ayo orang mari minta maaf kasih Nendra yuk. Rek naon minta maaf kan kemarin geus ka bapana. Heuh kan ada urang mau salah dina urang kudu minta maaf kasih Nendra ongko. Nyanggeus hayu. Ayo.
Es, apa es? Wah,